Allahumma adina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ibragan Gustinya hokal kidul seven up sia karek boga nyaho setik bae ge bener aing sia ya Allah ya Rabb aya nu keur tari erotis Masya Allah kari rupa-rupa jelema teh tetapi lamun ku urang diamati kok dipilihan sih anu keur maraca Quran mah teu makom wali mah teu sababaraha tempat ibadah mah teu malah aya jelema anu keur diuk nya nama diuk di dinya teh tafakkur boga guru tafakur nafakuran Gusti jelema sakieu lobana paroho ka Gusti takeur tafakur kitu be cicing di batu teu nyaho aya tsunami teu nyahoeun nya aya tsunami Masya Allah selesai ambalaya naon karangarana mayit-mayit dan lain sebagainya nya kaget aya naon ieu teu nyaho sama sakali aya nu ku Allah dibere model kos kitu sama sakali teu nyaho eta mah teu nyaho teh lain lalaga mantak bareng di bejaan terjadi tsunami iraha atuh bingung nu ditanya Aisyah Aisyah ieu jadi anak teh Eli jeung faedah atuh nya ge balik nanya di atuh sia meureuh edan Maha kawasa Allah ai kula mah inget ka di makom Syekh Asnawi sebab setahun itu ngundang ka kula tahun itu tadi ngundang tahun pembukaan haul ge ngundangan kula teu lah cek kula teh ngadoakeun di imah tahun kamari ka ditu ge kan dek haul nu di pikiran teh jam 9:30 10 berarti keur meujeuhna deuk mulai eta bae nu diinget teh meureun ai 1000 2000 jelema makan aya mana teuing eta mah anu babaturan Haji Pendi nu keur nyararanyi masa bodoh geus tah mah ieu bae nu keur ternyata Masya Allah aman masalah jadi loba keanehan namun keur ieu urang dongeng Syekh Ma'rufil Qurhi anu keur salat di jalo masjid aja masjidna runtuh nyana henteu nyahona naon ku khusyuk-khusyukna salat datang ka teu nyahoeun masjid runtuh di luar sing jarwak teh lain ngajoakan masjid runtuhnya na di jero keur salat besi katimpa beres assalamualaikum jelema loba kan aya naon deuleu tuh di luhur berak di deuleu ya Allah cek jana ieu runtuh kunaon je teu nyahoeun urang mah pan renyit can nyocok ge wang pabeulit silat dipasang ku abong-abong boga Cibande teh beuh jelema eueuh mending reungit ceknya jotos wae urang tah nah ieu ge aya jelema keur tafakkur ya Allah ya Rabb teu nyaho sama sakali nyaho-nyaho di hareup ambalaya naon gara-gara mayit
kena berarti nyana kita di tengah-tengah jelema anu berkerumun. Maha kawasa Allah, maha maksa Allah. Ya Allah, ya mantap. Di tengah-tengah negara kafir modern Amerika, Allah ngangkat hambana jadi wali. Bayangkeun. Tapi di tengah-tengah pasantren aya jelema nu teu nyahoeun ka alif bengkok-bengkok aja. Maha kawasa Allah. Cok lagi mun direnung-renung ku urang. Ya karim. Ialah kakawasaan Allah. Di tengah-tengah negara anu komunis aya nu diangkat jadi wali Allah. Di samping eta aya nu keur dipaksa kita asup komunis. Urusan Allah. Urusan Allah. Eta mah can sakumaha ta mah. Encan sakumaha nama masih kene urusanana urusan luar. Aya nu anak nabi kafir. Bayangkeun kurang. Aya nu pamajikan nabi. Pan meureun pamajikan mah kunyana atuh disarean. Tapi kan teu percaya tak ka salaki bahwa salaki nabi. Masya Allah. Maha kawasa Allah. Paman Kangjeng nu ngaran Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, ya karim ningali kaluhuran Kangjeng nyaksian kana mukjizat Kangjeng. Tapi dibere teu percaya. Maha kawasa Allah. Tapi urang anu jauh ka Kangjeng Nabi, jarak tempuh ti dieu ka Mekah, mendek ka Mekah nage ku ari kudu nungguan 17 tahun. Hayang ka Mekah jauh. Lalakon jarakna jauh, tahun nage jauh. Tapi urang sangat mencintai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuludan ku urang, dirajaban ku urang, disolawatan, dibacakeun solawat ku urang. Ku cinta ka Kangjeng Nabi. Ieu urang diuk di dieu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya sinar Kangjeng Nabian di awak urang. Man nya kudu ka neraka. Teu pantes jelema nu ngaraji kudu ka neraka. Teu pantes jaya sinar Kangjeng Nabian. Mantak ngaji nage lain deuk hayang pinter ieu mah. Lain ieu mah. Ibadah beus titik. Datang ngawuduk diuk rep balik selesai. Eta kos gitu. Iya tuh cacak-cacak ngokos gitu bagai salamet atuh komo nu di jero majelis. Oh, nu di jero majelis mah di akhirat ge mau priwit. Ngumpul-ngumpulkeun jelema mun cara kuari mah polisina lah. Eta cenah kieu priwitna nang di mana? Isia nanyakeun priwit nang di mana? Maha kawasa Allah. Nah iyalah. Urang lamun terus diputer-puter di tafakuran tah. Ieu anu paling aneh mah lain eta. Gunung Merapi nu diomong-omong. Ta gunung nu kuari mah eueuh. Kok timbul jadi aya? Ieu anu jadi bahan pemikiran ilmuwan. Nu aya teh Gunung Merapi. Nu dipermasalahkeun Gunung Merapi nu aktif. Kok nu beulah lain Gunung Merapi tur tatadina gunung eta kok jadi aya? Ieu nu jadi bahan pembicaraan teh. Jadi berarti ka dieu mah anakna kan aya emana meuh. Ieu sakieu ge anakna anu bitu komo mun emak. Ayo sia.
Masya Allah tafakuran kurang ya Allah ya Rabb maut mah jelas yakin pasti cuman orang hayang maut teh ulah keur poho ka Allah sakitu urang besi keur poho mah teu mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah etan dipake karempan teh komo keur mabok komo keur nyanyian poho keur ka Allah ya Allah inggis urang mah hayang teh sesuai jeung Kangjeng tere man akhiru kalami la man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah saha jelema nu tungtung omonganna la ilaha illallah surga komo bari diucapkeun atau tekad sing hade leupas tuh ya seputar haul setelah haul tsunami kuari orang ngaji deui mulai anu milu haul libur seminggu kuari ngaji aya nu ninggalkeun urang sababaraha urang anu kula diondang nyalatin nu deket aya nu rada jauh ayangan can bisa atau teu bisa nyalatin anu hiji kula keur di ziarah keur ziarah hiji deui kurang sehat balik ziarah hiji deui rada jauh tah ieu kan urang kuari mah batur bae tah si anu maot engke makan ila ruhi Haji Sufendi itu pasti itulah Masya Allah tapi kula kuari mah kanyana ye keur mejana karunya tilok di opedan kula ge maksudna tilok biasa disinggung-singgung teh mah sebab nyana kuari keur idah aduh manyajana kiai lalaki idah lah gitulah antak jana mah asal leumpang kamari ge diajak zarah ku kula ka Garut terus diajak zarah ka Pamijahan bangun teu khusyuk teh gitu geus teu meunang aya nu make tiung beureum tiung kone padahal geus kolot meureun lurah-lurah lirik tapi meureun kolot ge awak ai pikiran aja ngoranya na geus para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun seputar tsunami nu maraot bahkan geus jelas tapi kuari nu ngungsi sebanyak 16.000 manusia ngungsi komo ayeuna siaga 3 teu wani taruru di pangungsian makan loba nu dibutuhkeun ya dahareun ieu mah di samping pake bahkan pake onam cenah loba dahar nu mendandain sebagainya maka ala kadar jang ngabantu dulur-dulur urang malaya santri kula di ditu nu ngungsi sarua lain hiji meureun loba urang ditu teh ngarungsi ka gunung nah jang sakadar ngabantu meuli beas atawa supermi dan lain sebagainya tadi geus dimulaian jang ala kadar tapi jang minggu ieu hungkul kayak ditingali perkembangan selanjutnya
loba di urang mah alhamdulillah nu peduli teh loba artina boro-boro di urang di negara daerah urang keneh jeung dulur-dulur urang sangkilang ka Aceh ge di urang ngalir ka ditu terus Palu ngalir wallah alam datang jeung teu nama nu jelas lah terus di urang wah peduli ulah muji ke urang Jawa Barat Pulau Jawa kepedulianana luar biasa ketika yang musibah teh sangat peduli alhamdulillah nah ieu orang ala kadar ngabantuan tadi geus dimimitian besi aya anu endek deui dipersilahkeun datang langsung ka kula untuk minggu ieu bantuan mah ai kitu mah ngabantuanana bangsa 10.000 20 teh kudu ka kula tah mah pancen kitu kesel ngitunganana kesel ngitunganana bangsa teh 100.000 ka luhur boleh rada deres bae ngitunganna teh pati kesel teh Daya keur carita kepedulian urang balikeun ka diri urang mun aing terjadi kos kitu tuh meureun sarua urang ge butuh bantuan eta nomor kahiji nomor kadua nama urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan dibere salalabar bere kararuat dibere tarawakal ka Gusti Allah urang mudah-mudahan dibere daek ngabantuan jang nu butuh terakhir atuh mudah-mudahan ulah dibere susulan deui tapi satungtung encan rarobah mah satungtung can rarobah ieu nu mantek terus dioyag-oyag ku Allah kan can rarobah gempa NTB Bima terus Bali terus ka Jawa Timur ka dieu Jawa Tengah oyag-oyagan termasuk Yogyakarta terus ka Palu banjir geus puguh bangsa Palembang Sumatera Sulawesi Jambi datang ku ari ka urang ka dieu ka Banten ieu teh kan can rarobah sakadari deuleu kitu doang can boga tekad deuk tararobat masyaallah kari mentak kuari alhamdulillah radana merada robah saeutik mana menghadapi tahun baru ulah aya hiburan dicoba ku istighotsah istighfar ka Gusti Allah maca shalawat ka Gusti Allah jeung berbagai wirid termasuk Al-Qur'anul Karim atuh dititahna ge urang ganti tahun teh ngadoa ka Gusti Allah maca istighfar ngadoa ka Gusti Allah make doa akhir tahun nah lain hiburan atuh kuari mah kan ya Allah kunaon jadi kos kieu tahun baru teh dijadikeun ajang permaksiatan baheula mah eueuh nu kadenge ngaganja ngagele di urang barang tahun baruan ambalaya geus puguh mabok perzinahan dan lain sebagainya nah ieu kuari mah dicoba urang babalik Allah beusi ditambah deui maha kawasa Allah maha maksa Allah tuh ya dicoba ke orang baca Quran istighfar sama masing-masing gitulah seputar libur kamari orang aya terjadi seperti itu nu kukula pernah dicaritakeun ka sababaraha urang
alamat